Seungeut kumaneh sadut sok kalakah ngalawan misi kawalat teh kakolot. Cek, aya teh geus asak can. Maneh mah kawas nu lieur. Aduh, na baroga naon ceuy? Ma, ayo ka besok ingat tara. Lain inget ke siapa indung maneh gayangan miceun. Indah-indah ku budaya ngajamurnakeun kasenian. Adut. Mana daun mumpung can hujan. Ek nyieun naon atuh mah sakala pisan. Arek nyieun papais. Loba saeutik mah daunna. Saeutik we entong loba-loba. Ieu keun atuh mah pesona. Ya. Ya mak. Ini ke setan, Dut. Emak sagala wae. Mang obatnya sampena. Nyawar gue atuh Dut sakieu mah. Andi si abet teh wareg mak. Aing maneh meni sarakah pisan barang dahar teh. Kan boro ngadaon atuh mak hayang wareg. Maneh ditikah jang barang dahar maneh ge men kaburu. Dut ari si neneng ngendong narek lila mah. Teuing mah antuk lah sabetahanana. Mama melang ka adi maneh teh inget wae. Ya sarua mah atuh da abg melang da bae we di si bibi ieu atuh teh ka mana-mana. Heeh, ari kadinya namangan indung mah angger we da melang. Ma eta gula ti mana meuni renghek? Renghek kumaha ih maneh gula alus-alus. Eta mulai caletrek kitu nepon lagi atuh mak. Bantuan emak mungkusanana. Mama dahareun sakitu ge mun capek sararea. Mama lain tah gawe-gawe teuing, ameh maneh sagala bisa. Tah bisa-bisa ngadaharna atuh mak. Maneh mah ari di papatahan ku kolot teh sok tara didengekeun. Sadut. Sadut. Ya naon cin? Yap ka dieu. Tah, geuning aya euy kenget. Aduh, na keunaan maneh sadut. Angkor mantuan indung orang euy rek nyieun papais. Heeh, Cin, nih kabeneran. Ece keur nyieun papais, heug bantuan. Cek, maneh mau poek kieu atuh nyenget-nyenget damar, Cek? Heeh, atuh Dut seuneut damar. Mah tuh nita deui. Seungeut kumaneh sadut sok kalakah ngalawan misi kawalat teh kakolot. Nah, paling.
Tuh pan sadut ari kieu maka deuleu we atuh nanaon tah. Nah sinarian cin maneh teh jeung si Kowi. Meureun ceu di gubrak-gabrak da teu daek nembalan si sae eta teh si Kowi mah. Dia tuh cing kajero bantuannya bantuan bungkusan. Kade teh aing mah sadut erek ulin lain erek gotong royong. Heeh, cin ameh careh asak bantuan ece. Ka aing ka anakna teh indungna ieu kan narita. Di pernah teu bantuannya. Cin ai beurang tadi maneh geus di mana eueuh ka dieu? Geus pemantuan emak puguh ceu tadi mah wing teh di sawah ceu kita ieu dibuat. Leuheung maneh mah geus boga pidahareun geus dibuat deui. Eta ge da sapotong ngan ukur nu belah tonggona hungkul eta ge peda beak ku manuk ceu. Senario mah cing daek ngabantuan indung maneh. Aing mah sadut da jalan waras. Heeh da si sadut mah meuni hese titah barang gawe ku indung teh. Parak ceu tong diberi madang kuman. Sama ka orang teh juga alah batan lain kabar doa ya tuh cin. Apaan heuh lambung disalahkeun sia teh? Aduh, si sadut mah erek kawas bapana baheula. Emang si bapak keduanya baheula. Ya heeh kumaha we maneh ayeuna? Mageus ulah ngupatan anu maot ih pamali. Astagfirullahaladzim, cin ece teh kaleupasan. Tok sadut si teh bantuan kalah neta aing nu digawe. Kan orang geus ngadaon atuh cin tadi teh. Naik kieu jeung sada jeung hakanan maneh ieu teh sia teh. Atuh apal cin si sadut wae jelema eueuh ka daek. Tah kadenge sadut indung sia. Sarwana jeung mama ngan ngajejele we ngajejele. Dut. Dut, si Kowi datang, Dut. Ade awe. Aduh, sia Cin. Aing nyamper ke imah mana itu teh. Si macin mata tadi ge di dieu da. Lah, udah aing mah tadi nungguan maneh ning skrudat di gubrak-gabrak teh daek we hudang, geus aing main di teh heula ka dieu. Maneh hujanan we ka dieu. Oh, dah aing kalau pulang-pulang di imah kalau batur tadi itu paksa hujan-hujan gitu lah. Nah, siapa bagian ngasur sana ya, Dede sampai si dulu ya. Duh eta Cin, keur nyimpan naon eta we? Keur nyeun papais we. Ah, Dut, kebeneran kieu euy. Keur matiris kieu ngadar papais haneut tuh. Ya, geraya ka dia mana bareng ngasur sana, gara si dulu dia ya. Oh, hari main Cin, eta Cin lah. Aing tiris ya bari si dulu hari dia tuh lah. Nah. Si mocin mata tadi di dia geus nepikeun beres mungkusan papais. Ayo teh urang Dut. Balik ti sawah ka heesan ieu teh.
Angger siapa gawe sautak seeutik kan kena HS. Karena aja di sawah tuh Cin. Karasa kumaneh merenung sana awak tuh kumaha. Masih gagal si sadut paling gawe di sawah. Sia kakak memawa ka urang geuningan wi. Ji apanan we dut atuh. Tiho si sadut mau apa nung sewi euy. Bagus kae sia kakak ngamamoje urang teh. Cek, ayo teh geus asak can. Ai maneh nu nyang hareupan nanyakeun ka Ece. Nah, saya teh bolos teh kabina-bina teuing atuh i. Ye bese we geus asak ceu ye. Lamun si Ece nu nanyakeun anak ka maneh pantes wi. Kan urang mah karek Cin ka dieu na ge. Nyawa geus asak atau acan geus geus lila eta ngadeunkeun dieu na. Acan wi dacan lila. Wi, maneh pasti geus sayangnya. Oh, sadut pasti si Kowi geus teu kuateun hayang papais. Cek, aya si Neneng can balik ti bibina. Acan wi diantep we mumpung perekene sakola. Sia geus sono nya wi ka si Neneng. Heeh Cin. Asa geus ngakong kolak mata si Neneng. Atuh deuleu urang we atuh i. Teu sudi teuing urang kudu neuleuh maneh sadut. Ih sia kabeh lancekeun teh maneh pohara kuwi. Lah, coba aing Cin. Aing butuh lagi ka si Neneng ini si sadut. Ah barudak cau lebar geus asak meunang ti pipir. Duh cek, anu dituar ku urang eta geus sasak. Cika tu ngasaan. Heeh anu menang maneh wi ya. Cika tu cek ngasaan urang ya. Cin, mana yang bung? Wah, aing meureun anak monyet urang makan malam opak tah. Iya kak, diberehakeun teh kakak dianggap anak monyet. Padahal anu loba-loba teh beuki sauma anak mon-mon. Kata sia ka aing, awas ya mun sia ngahakan cau. Wah, aing teh boga belum opak tah. Cin, ada ajangan urangnya, belum opakna. Pan sia teh keur barang hakan atuh maneh sagalasan. Deng barudak maneh siga nu tara marang di dahar wae. Teuing cek, di imah batur teh meuni sok ngeunah pisan bang dahar teh. Itu ngeunah kumaha udah sama tinggal ngahakan atuh. Enggeus gandeng kop aya dahareun mah jang dahareun sararea. Ah, ngerajait ya geus sasak. Lain kumaha sadut ye. Bakal gorok-gorok ka indung sia mah. Ah, urang mah teu bisa wi. Astagfirullah, nanaon maneh nu bisa, ieu nanaon teu bisa, sagala teu bisa sia mah sadut. Geus saling kumaha dut urang jahit. Sok teh ya gerajait ya. Padahal mah kumaneh we kehed ngagero anu jauh. Panucan nu boga alpokan atuh ceu. Asak ceu. Heeh asak da geus lila. Ayo ceu kuringan eta neangan naon? Ceumpal wi eueuh. Ah, panucan ada sakti meureun. Bebel sia maneh mah kakolot teh. Hujan teh mah raat-raat, Mbak. Ayo kita mau istirahat maneh ka mana sadut? Arek SD Cin aing mah. Tinggal gua lah dah tuh arek HS mah mun tinggal arek HS nungguan hujan raat. Barudak ya geus asak. Kakarek ge nyata tuh ceu, mok kok ge daharna ge meureun.
jangan muara atra meureun ieu mah euy si gawean saeutik deui jabaya teh duh. Selasa pada teh kok dia masih sadut. Dut, dut. Duh, aya sareng Mang Ajo euy. Heuh, Mang Ajo eta mah. Dia Mang Ajo. Makan naraon marane euy siga anak meong cicing di pipir hawu. Nya Cin, ka aing ge Mang Ajo masa ngeunahna ngomong teh. Eta amang ka aing ngomong teh mani sok padu merenah kitu. Pan anu sok ngarupuk di pipir hawu mah lamun teu anak hayam, anak meong. Salah gitu aing, Cin. Tapi asal Cin dipikir-pikir mah euy. Sarwana sadut jeung maneh malah. Mang Ajo ka dieu uang nyanet ya. Aduh, na baroga naon ceuy? Ya si Sadut hayangan papais tas nyen papais sampe. Ah, mama ka abi pugu anu aya nagepan. Lah atuh saha we nu hayang na lamun rame-rame ting da urang ge hayang meureun. Heeh ya Mang Ajo ka dieu ya loba da. Ceukeun ka ti seula lah. Asa teu nempo-nempo si bungsu ceun na ka mana euy sababaraha poe si Neneng. Pugu hayangan ngendong di bibina mang nepikeun kiwari can balik-balik wae. Bakat betaheun eta teh Mang. Keun bae atulah mengpeng keur pre sakola meureun mata kitu oge. Nya mang ngan heeh abi masuk inget wae ka budak teh. Ma, ai ka besok ingat tara. Lain inget ke sia mah indung maneh ge hayangan miceun. Goblok sama ngomong teh geuning. Tapi sigana mah heueuh kitu dut euy ka maneh mah. Geus keneng Mang lah. Ieu gara nyanet we dieu. Mang ya geus tiis. Sing ngasaan ku urang atuh ceung euy. Heeh kop mang lumayan we jang gahel-gaheulun mah. Wih, ari sia ieu hakaneun aya kalah mah meulem opak maneh mah kali lalila, ieu nu geus puguh aya. Pan eta mah jang amang. Urang mah hayang opak euy. Yang amang kumaha teh dia sia beuh sia. Acan mah aing mah sumpahna ge. Acan mang. Syukur sabarina oge lah sagating dihakan sia mah geus we belum opak. Pan eta teh geus cau, geus naon mang. Alhamdulillah we aya dahareun di abi. Ah bener sia sagala digares hirup teh. Pandi mah urang ngomong wah hakaneun, dia hakaneunana nya geus aya di dieu gares.